Kapan orang geus pepegatan jeung makhluk maksudna ka Allah, pepegatan jeung dunia maksud ka Allah, pepegatan jeung nafsu maksud ka Allah, pepegatan jeung setan maksud ka Allah. Kuari opat perkara geus pegat nu aya Gusti Allah sarua jeung urang teh manunggal jeung Gusti Allah. Eta bahasa sompral teu meunang teu ngabahasakeun kitu lamun lain keur ngaji. Sebab naon? Allah mah khaliq, urang mah makhluk, manya urang makhluk manunggal jeung khaliq ngan eueuh deui bahasa iwal ti kitu. Hese ngabahasakeunana urang jeung Allah ngahiji teu bisa nya urang mah makhluk Allah mah khaliq ngan gambaranana heula gambaran nu mantak ente ulah waka nyaritakeun heulana kos kitu teh hese tah mah nu bahasana mata urang mata Allah dege urang dege Allah atuh da kumaha pan urang makhluk oh kieu lantaran tadi geus dipegatkeun det urang kataekan nu naekeunana Gusti Allah nu aya Allah seakan-akan iya diri urang teh dipinuhan ku Gusti Allah atupan Allah maha sagala-galana atuh kada ge bae jeung kada leuba aya Allahan di diri urang.